Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Demi wanci satemana hirup teges papasangan ringkang lir ibarat puning jenggalihna lir ibarat asih jeung cintana. Aturan wilujeng sumping karombongan calon panganten pameget nu diaping ku ibu sinerang ramana alut sabandalut kepulauan Agung. Jeung di antara tanda-tanda kekawasaanana geus dicaritakeun pikeun araranjeun jenis-jenis papasangan jenis araranjeun sangkan araranjeun aya dina kating trima. Prosesi pangjayap calon panganten pameget tumutkeun adat kebiasaan urang Sunda sejak dikawitan. Abah paranto sumping kaya patepatan aturan bagi wilujeng sumping aturan kaya ibu bapak kaliwargi sadaya itu tong hilang anjuran di pamarentah protokoler kesehatan kedah dijagi tetap nyaun ade. Selamat datang Abah ucapkan kepada ananda tercinta seperti itu dari Indramayu betul. Selamat datang wilujeng sumping bagia kaset. Ibu bapak hormaten si Abah supanten aya dina kalancaran kating triman kanggo urang sadaya Abah sejang raja heula kaleresan Abah di dieu kapapancenan ku ibu sareng bapak hajat kanggo sejak Abah yakin hidup kaset incu Abah heula sia. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun kanu maha agung nu kagungan kun payakun jelek ngadengna di langit pating karehetip di bumi pating kulisik gumelar di alam panganten kaset kedah emut hidup di alam lahir bari muji kanu agung kedalna alhamdulillah bari muji kanu agung kedalna alhamdulillah raja raja dina iman dina Islam kedalna Allahu Akbar kedalna Allahu Akbar Allahu Akbar. Antosan lah cenah cu. Antosan heula wapun nasalira sejak nyebarkeun bewara ka sakutra balaya sampun wah ketu sumping ata kalabring keur geuning geura ramekeun brawi yang geura papakeun geura payung geura bukakeun geura payung geura bukakeun payung geura bukakeun sakitu kasep raja tiwa malah mandar mudah-mudahan aya dina kalancaran kating triman atuh kaca-kaca tukang dar urang papakeun urang bagiakeun sinjang kira benjalara
bahagia. Selamat datang Abah ucapkan gitu Ari, Ibu Sinaran Bapak gitu bahagia Wilujeng Sumping di Kuningan gitu. Pada kesempatan kali ini hidup mau berpasang-pasangan mau diisrenan Abah mah teu bisa merena naon kasep. Abah mongso ukur bisa mere doa mudah-mudahan rumah tangga anu sejadi kojayan ku hidup jantan kulawargi anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Diberikan turunan putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Seperti itu doa ya dari Abah sapara kanca gitu. Kasep, pada kesempatan kali ini hidup mau diisrenan betul, mau hidup berpasang-pasangan. Seperti itu ya, betul. Cana paribasa orang Sunda mah. Aya berang, aya peting, aya poek, aya caang. Nah, aya lalaki, aya awewe. Hidup mau berpasang-pasangan, Abah juga tidak mau kalah. Ibu bapak yang Abah hormati, pada kesempatan kali ini Abah juga ditemani oleh istri Abah tercinta gitu. Tapi can kadeu di mana cenah Beb? Ambu. Soalnya nama ayah gening Beb. Ini Abah. Kebelah mana di belah dia, ayo di dia kene di dia geus kumpul Beb. Kebiasaan kaberangan. Ningali pamajikan Abah. Belah mana Beb? Beb. Beb. Oh gini. Hai sayangku, laku memang milikku, seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakan, emang langit panjang, lagi pengen dimanja, pengen dirimu saja, emang lagi sakit, tapi bukan so sakit, santing-santing ini hanya untuk dirimu, emang langit panjang, lagi pengen dimanja, pengen berdua, dirimu saja, emang lagi sakit, tapi bukan so sakit, santing-santing ini hanya Astagfirullahaladzim Ari Bebeb geus di mana? Lai lolo jol-jol datang turulang torolong tepubuk. Didanglan dia isuk itu panganten parantos sumping urang bagiakeun gitu urang pakaulan nya geus beurang panas gitu. Karunya ieu pangan ieu penari bising kali deui. Gitu. Aya naon cenah cu di tukang? Aduh sok der Abah yang pakaulan. Lain-lain bak jadi, bak jadi kita
Selalu